Bapak, Pah, permena? Nya, ye. abang boga duit, mikeun budak tengenahna. Karek balik, dicarekan. Ajak dulu. Maneh sih. Ulah pasea heula. Iki ngan menta permen susu. Dia milk, susu asli, milk kuring. Iya, permen susu awi. 3 mil kuring sarua jeung 120 kalori. Bikin cager, pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patepang sareng sim kuring Ega Surya dina acara wacana warta acara ayeuna. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta kiat-kiat jadi jawara lomba olahraga karate. Pemirsa, sepertos biasa dina unggal tahun ajaran sekolah, Dinas semester 2, Dinas Atikan osok ngayakeun sababaraha pasanggiring seperti OSN, O2SN, FLS2M, jeung sajabana. Salah sahijina nyaeta O2SN. O2SN teh pasanggiri di bidang olahraga. Salah sahijina O2SN di bidang karate. Karate nyaeta salah sahiji widang olahraga bela diri anu asalna ti nagara Jepang. Seperti olahraga anu sejenna, karate oge aya pasanggirina anu lumangsung unggal sataun sakali. Dina O2SN oge loba nyitak jawara-jawara tina widang O2SN karate eta. Latihan dasar karate dibagi jadi 3 seperti kihon, kecap, jeung kumite. Di zaman kiwari, ngeunaan karate oge bisa dibagi kana aliran tradisional jeung aliran olahraga. Aliran tradisional leuwih nekankeun kana teknik pertahanan tur ngempur bari fokus. Aliran olahraga leuwih nekankeun pikeun kesehatan. Ya bisa ngadain karena aya tugas ngawawancara patal kumaha carana urang biasa janten jawara dina bidang olahraga anu kawitannya mun hoyong jadi jawara nyaeta latihan eta anu utama pisan da teu aya juara tanpa latihan. Anu kaduana ngadoa sareng anu katiluna nyaeta usaha mun dina 3 aspek eta tos nya hiji dina hiji organisasi olahraga atawa di sudut disahankeun dina atlet insyaallah lah. Ayeuna nun 3 aspek eta tos ngahiji wih deui ka milikna eta percuma tos ngadoa entos usaha tos latihan atos tapi milikna nyaawon kan teu kemungkinan gagal antakna ngadoa na anu sae selanjutnya naon wae nu sudah disiapkeun nu disiapkeunna ngawitana nu pertamanya pasti mentalnya sareng nu utama mental sih kayak dari nu persiapan mental. Terus kumaha carana ngatur pola makanan dina pola makannya seseurna bangsa urang makan nanti kan kerma di khususnya di Indonesia nya di Sunda oge makanan kan banyak seueur anu digoreng tah eta teh awon lah kanggo olahraga teh kahiji lemak jenuh terus kangge peredaran darah oge kirang sae eta teh nu aya digoreng jadi saena dibakar atau direbus. Salahna usaha naon wae anu kedah dilakukeun dina bentuk naon usahana nyan tadi kembali di pertama
nyaeta latihan ngadoa sareng usaha. Kumaha cara latihan kumaha wae. Anu pertama-tama anu ngawitan nyata urang teh kedah disiplin waktu sareng disiplin makan teu kurang obo sareng teu kirang gici jadi metode lemes gitu atau Atur nuhun. Punten ngawa-ngawa asna. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur, wilujeng tepang deui sareng simkuring dina warta anu bakal longgar. Saninten buah saninten dijual di Parabatan. Hapunten abdi hapunten, pilih aya kalapatan. Ega Surya, Bakiat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.